Jawabna ku ayat Allah ibu ge apal istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro yursilis samaa alaikum midrara. Syahadat masih teta ningalina nasonita istaghfiru kudu minta pangampura aranjeun kabeh ka Allah. Da urang mah bolokot ku dosa. Ade dosa teh aya dosa lisan panglobana. Leres Bu. Aya dosa soca, aya dosa cepil, dosa panangan, dosa sampean, dosa beteung, nah loba haram nu dihapuskeun atawa halal. Tah ieu marentah istighfar, urang teh loba dosa terutama dina sasi Rajab. Yursil samaa kade innahu ghafaro Allah teh lautan hampura. Kade dosa naon wae tobat istighfar. Yursil samaa alaikum baro Allah bakal ngujurkeun cai hujan nu deres nu berkah. Hujan ge moal jadi laknat. Saeutik turun hujan lain namahan beak jeung imah. Nah, leres. Lain beli kota kamari di Pakidulan di Banjarwangi sabaraha bumi nu rusak Talegong nuku angin seueur eta naon sababna? Sabab saur Syekh Hasan Basri eta teh musibah teh ujian teh bencana teh dionang ku urang. Ibu rumaos teu ngonang. Rumaos teu ngonang. Tah migawe loraka teh soroajeun ngonang siksa ti Allah. Kade manggawe geura teu karaos bade ka kebon dengan jalana eueuh aya jalana salaki pake tuh ari carogena rada begung bojona ageun bujurna dipake kada tidak timbal kidul. Eta tengonang doraka ade kapamagetna guru dicara dosa kusantri dengan murwaduan hak wasal wa'rid lihatihimi tamana warju kada kana piukon kamula mur parenta bojo urang putra urang kana sholat wanha cegah bojo urang bisi make pakaian lalaki la'anallahul mutasabbihati birrijali Allah ngalaknat ka awewe nu nyarupaan lalaki nah make baju atawa rengkap panaya awewe ligik ngalalaki dicukur nage dicepak baheula jawara aya ngaran cepak urto saedan bakri beresnya baheula jawara dari ayeuna lain cepak urto cepak nyipati mah saedan nyipatona dicepak ngagolancingan rigigna lalaki aya lalaki nu nyarupaan ka awewe teh
kade bisi ngerek ngawin gender di dandanan ku lalaki tapi dandanan awewe padahal lalaki teh si kehe dalam diporosotkeun teh dilipat susu gede ngomong luwai-liwai leungeun dibuntak penting padahal jauh bisi teu percaya porosotkeun taeta la'anallahul mutasabbihina Allah ngalaknat kalalaki nyarupaan kawe naon laknat teh ba'idun an rahmatillah jauh dina rahmatna Gusti awewe zaman ayeuna geus leungit sifat ka era mun malake jalana nusa lakina bisa dikaer parawan kalolobana nongkrong di jalan jeung molna bari make calana bari nempokeun pingpingna da make kolor akina apa sih Allah parawan ayeuna seueur nongkrong di jalan nyi pangmeserkeun sarimi 10 05 kurupuk aya ngopi make motor padahal urang Ciharasas aya urang Ciharasas jadi urang Ciharasas ditombo belecet kana motor make calana akina sontong ping-ping ditamongkeun leuheut lamun mulus hapur barat kana bujur subhanallah kamana ka Indomaret ka Alfamart Allah cik atuh meuli mah di Ciharasas ge aya warung ukur meuli sarimi nauk mah teh warung nu deukeut heula tugas urang teh ibadah lain nyarek ka Alfamart ka Indomaret tapi lamun aya di lingkungan urang heula komo imah pataya komo nu dagangna muslimat komo kan nu dagang suhud beurian da tugas sirup teh urang ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tugas sirup ibadah barang beli ge kudu jadi ibadah hiji sahabat naros ka Rasulullah ya Rasulullah ayul amal khair naon pangadena amal idhol surur ala qalbil mukminin ngabungahkeun hatena muslimat hatena pataya hatena mukminin pangadena pahala bunga cik lamun di Ciharasas aya warung daya belian ku urang bunga mah yang beli nauk 10 ka Alfamart beli purupuk ka Indomaret dumeh di rodaan bawa roda bus sarimi 5 nauk kecap aya 2 sakala diabuskeun oh 2 dibalikeun deui tuluy tarek ngaduitan ka kasir sok nawar tah nyaanu kunaon di Ciharasas pake jadi ditawar bari modalna ge leutik eta mah jeput modalna ge Alfamart di mana-mana